kieu ya nya nanya ya orang sorangan. Arka yang jadi YouTuber eta naon sih? Tujuanna teh gitulah, tujuan Arka teh ya. Jadi YouTuber naon tujuanna? Atuan mah tujuannya nya ieu yang ngebagikeun kolot heula. Naon ngabahagiakeun kolot? Oh. Kayak hiji eta. Ning imah heula ai. Hayang boga imah kitu nya. Oh. Ya boga imah gitu. Karena sakamar doang gitu nya kan kolot. Hayang boga imah itu namanya. Ieu yang nanti sana kita mah. Anu keduana. Ya. Anu keduana apa nu katiluna yo? Kedua. Oh jing. Dua. Kedua emang? Larin. Oke, ayo keduana naon Kak? Nu keduana rekod bahagia. Supaya kolot bahagia, intinya yang ngebahagiakeun kolot intinya nya tadinya. Nu katilu teh karat mah nya. Nu katilu kari naon? Nu katilu eta. Pani mari mah geus bagus mah. Kan kolot teh bunga mun. Cenah kali kita ada bang jadi YouTube mah. Jadi YouTuber mah nya gitu. Itu non. Yang dibanggakeun gitu ku kolotnya, yang kolot bangga gitu intinya namanya. Gitu. Teuing eta mah kayaknya kau opat eta. Atuh teuing eta mah teteh sekolah nama teuing maneh eta jeung geus buah salah ke wong tidak bisa wong. Benar kamu masih bujangan alami. Intinya mah nu diharapkeun ku kolot Arka eta Arkanya, Arka doang ya gitu intinya mah. Oh, nu diharapkeun gitu maksudna. Lain Arka mah ode gitu nya. Cekit kieu. Nah, kuali pentain sama obatnya. Nah, di mana Pak? Mau di mana naon? Satu juga namanya. Orang kan buka motor. Buka motor Arka yo. Oh. Terus yang beli motor kita yang beli motor Arkana. Kan boga meureun teteh gitu motor. Emang tuh diinjeman. Ih, palet kabeh. Palet kabeh. Kamu nyinjem gitu. Naon ngaranna? Kamu nyinjem gitu sok diomongkeun. Ih, ulahna diomongkeun cenah mesti rusak ngomongna. Oh, ngomong gitu. Itu puara amat teh gitu ya Allah, motor doang ya. Aku na bengkel na aku na mahal bayarna. Naonna? Na bengkel na bayar aku na mahal. Atuh dihutang bae gitu teh, kena bengkel mah. Wayahna bae sakali mah ngahutang. Oh, ngahutang. Ngahutang ngahadekeun motor ngahutang bae gitu. Ucek membuka bengkel, dihutang jangan motor dicopot cenah. Gitu. Ayo naon deui ata ya. Selain nomor genep ieu naon deui gitu. Atuh udah genep eta. Aku cenah geus cenah ari teu boga motor mah mending hees cenah pada win-winan teu na jadi cenah. Mending hees cenah barang peuting. Oh, gitu nyar ka kitu pokoknya ke sekolah kitu nya boro-boro gawe ka ijazah gitu gablek kok. Oh, Pari menyar pegawai hese, boga ijazah ge nganggur. Kamu teu boga modal harkanya. paling eta. Kuali nomor 7 non. Nomor 7 naon? Paling ge kuli nyasap doang na gombrang na kebon batu eta. Atuh teh ieu penting mahal lawan bae. Mulung aku gitu naon. Atuh mau ngapa Asal ulah maling maling, asal ulah maling bensin nyer duit mah. atuh tah. Kuali itu kan. Kuali nomor 8 tah. Modal apaan naon? Nomor 8 mah jeung kuali eta. Kami taku batunya duitnya eta alhamdulillah eta kuat makan bae meuli gambir eta. Alhamdulillahnya. Meuli gambir mana eta. Cenah anak aing berat yang si Arka meuting gambir. Mangga jasa tak kuat. Jadi itu kalau dibelikan gambir ya. Itunya. Geus atuh kolotnya. Komo dijengkeun mah meureun ku Arka teh nya. Bunga jasa. Bunga jasa teh nya bangga pokoknya namanya. Bangga gitu. Kolot Arka kana Arka gitu ya. Wai 29 nya. 29. 29 naon? Cek abah urang teh kieu papatahna abah. Iya, kumaha? Kata abah urang kieu cenah umurna. Terus Arka cenah gawe naon bae ge dia mah sing hade. Dia mana sok di kita ku batu daek bae cenah. Itu makana cenah. Dia mah geus sengkehan ulah ka anak batu lah. Batu mah berang penting SB. Mongko pan kolotna keur usaha cenah. Oh, kolot bedas kene batur mah nya teh doa Arka kaban kolot geus. Terus ieu kitu nya. Teu kuat gawe. Tah kualinya nomor 10. Nomor 10 apa nomor 11? Nomor 10. Bantai 9. Emang oh. Oh. Nomor 10. Oh, meureun saya nomor 10 nah. Nomor 10 kan kieu. Heeh. Kayak budak teh tina pan aya kita anu aya ka imah urang.
Kahamu eta kikik ya. Cek dak. Nah, Ya kikik. motor eta budak. Oh, motor. Ngajak nganjang. Kik, gitu nya. Raka nganjang. Bro, dak aing nganjang dia motor gangster goblok, motor butut aing si jual ku abah aing. Kan saya jual lah. Karena kadang cendol. Ataku ku bae motor aing dia mau diarahan. Nya aingnya sedih tapi Pasti dijual mahal murid. atuh paling 400 perak. 400 perak, 400 perak apa 400.000? 400.000. Oh, 400.000. Kan kuat banget ngomong lagi. 400 perak baik. 400 perak mau baru lecak duit lagi. Dong logam. Oh, itu logam. Jelas. Ayo kali nuka 13. 11. Yo, kelas 11. Atuh yang ke-11 mah iya nya intina. Kan ya lamun urang geus ari ini sukses mah artanya atuh mampan sulit ku ari mapan. Sulit oh gitu. Lain Mang mana gimana? lokasi doang. Atuh teh ya asini asal keuseun ieu bae beuteung tah. Endek jeung sambal tah, yuk uya tah tuh asal mangisang bae selesai mah. Intina mah ya urang lamun jaga rumah tangga mah ieu. Doang eta pamajikan kapakan wih masna segegalangan mah. Amin. Amin teh tapi negeta. Tapi lamun sedeukeun ku kopi ku pamajikan tarasana amisnya dong manehna manis. Edan we. Rasa gula beta mah. Nah, poe tetap. Geus 13 tah. Sama 13 eta cenah urang nya di kana cek aba urang mah. Wes Karunya sinar karunya bae nya. yang penting menu goreng, yang penting setia. Iya. Oh, bener Pak. Yakin. Naon cenah emak dia ke bare tuh. Jagoenya hideung cenah ngaun kebo cenah. Aduh, dipantu-pantu bencana anak. Oh, gitu Pak. Oh, nah dia mah udah ngipun muka anu geulis. Nu geus eta contohnya cenah loba kajonjonna. Kajonjonna teh Pak. Atuh loba selingkuhanna. Oh, Namun nugelis mas selingkuh. Berarti kan ngaranna ya bikang mah goreng los intina mah nya. ting setia. Yang penting setia jeung sayangnya intina mah kana Kita yang kana pot urang kabeh. Terus nanti kayak Anu selain nomor 12, nomor 13. Nomor 13 geus. Mau Bos. Enggak. Oh, berarti nomor 14 na naon? Kenapa Cita-cita kayu. Atuh ya. Kan eta yang geusnya geus imah baru. Kuaing misalnya film sukses. Kabeli motor geus. Tinggal rumah tangga teh misalnya geus. Nah, tinggal urang paling ge sila bae mah nah di imah. Sore duit gitu ka kolornya. Mun bisa mah gitu atau yang hangenakeun haji gitu nya kana kolornya. Tadinya Oh, mun aya milik mah. Iya. karena dirinya pengen sebut di arah kena mah noy mah arah kata arena ibu kati ibu haji kati Jika ini apa entah gitu, kenapa amin ya gitu pengaruh lah si angka suksesnya gitu ya. Bisa naikin manat kena hajinya. gue kita mau ulang Gitu nama yang naik haji. Mah. coba cina dah aing cina wayah naku dari ya pantai pun haji aing cina atau ikut si asro Mahal gitu mah naik haji mah, itu dong beli delan. mak naik haji cukupnya emang bisa 10.000 gitu Oh lah, mang sabar bae mak gitu kan. atau sabar bae mak Terus jadi jelema mah arka gitu ke arka gitu. Mak ku arka di ieu gitu. Sana dana ditaikeun haji nya. namun tuh itu haji ya dia bakal haji lah kakek nih naik haji Siapa elor goblok. atuh jujur amat nih naik haji mau orang Satu Atuh, kali. orang bakal haji dia pan atau pan anu Betul, hari. haji naik haji nah kan Hari Beneran, kayak iya. atau hari kaya milik mah tuh mulun hari markah yang naik haji mah sugan kaian gitu mulun keluarganya. Sugan kecapai gitu. Kita kayak emak gitu ya naik haji gitu ya. Amin baik. masih nama tak kuat kita sih ya dua kuat kita maju Ini lah doa kolot mah. Umar bisa naikin haji mah. malah aja Seminggu 5 karena kolot. pokoknya misalnya imah bagus ya kayak menang sahaja masih ada ada cantik semua pangkasat dunia Ada bersatu mata. Udah atuh. hanya ngerokok Wah, ngerokok